Alhamdulillah we ayeuna mah si bapa teh geus mendingan. Hayang ka cai oge ayeuna mah teu kudu direreang. Cukup we ayeuna mah si bapa ngesot sorangan. Nya guys, ieu teh si bapa teh geus mandi. Pajar teh cenah teu betaheun teu mandi geus 2 bulan. Ari dilap mah beda cenah asa bayeungyang geusna teh. Biasa we si sukuna teh nya guys make heula keresekan. Di keresekanna teh ieu teh dobel nya guys da meureunana silukana bisi angger we ka caian. Pas di kamar caina teh lila ieu teh si bapana teh da meureunana geus lila atuh da uyuhan teu dianggir-anggir. Mandina oge bari diuk we eta teh si sukuna we diacungkeun kana kloset. Da bari diacungkeun teh meureunana ameh teu kabaseuhan we deui si keresekna teh. Dibukaan heula we si keresekna teh rek kajoro teh keur mah ieu teh ditungguan deui ku perawat. Nya guys pas tadi keur mandi teh bapa buru ieu geus aya datang perawat. Lah cenah rek mandi heula meh seger ceuk si bapa teh. Atuh nya guys teu bisa diburu-buru atuh da meureunan kumaha hara rese. Da kakarayapan we atuh uyuhan. Singkat caritana ieu teh geus beres we si bapa teh di bajuna. Uluy we ti dieu teh dibersihan ku si bapa perawatna. Nya guys alhamdulillah we luka si bapa mah henteu bau ieu teh. Alhamdulillah we ieu teh geus aya perkembangan si bapa teh geus aya mulai tumbuh si kulitna teh. Mudahan we atuh ieu teh si bapa teh sing nuluy sehat jag-jag deui tiasa mapah deui.